Amin. Ya, Ulah kan cek keterangan jadi kumaha gitu kan. Di mana jelema naon ninggalkeun alam dunya Nya alias maut ya maut ya kan. tilu nu bakal nyalametkeun diri Tilu kan diantawisna naon kan? Diantawisna hiji nu kahiji naon kan? jelema bakal salamet di mana maut, di mana ninggalkeun alam dunia, alam rame alias ajal datang, maut datang, nu bakal nyalametkeun teh aya tilu. Ari nu kahiji kan Hiji daek sodako, sodako sedekah teh nya kan ya. kah impak, kadulur daek tulung, kabaraya daek ngelang, dedihan ulasan asihan nyahan hampuran teh geus include sodako hukum. Sodako kan. Komo daek piara anak yatim aja. Yatim piatu. Yatim piatu. Da bohong kasebutna ari ngaku beragama Islam tapi yatim piatu dianggap Bohongnya kan. kapan aya kateranganana. Kumaha kan? Aro ayatal ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yadul ya Yatim. di mana ngantep ka nyering ngahardik ka yatim maka ciri agamana teh bohong ya. Keung ya kan. Ana seleket salat getol tahajud daek ngaji ari tatangga yatim diangkat Dihare-harekeun kan? Dihare-harekeun. dihare-harekeun tah eta teh ceuk katerangan teh jelema anu ngabohongkeun kana agama.